capek. Tadi budak ditabrak teh. Biar tukang pais. Nying sepeda rakeun teh we hirup ah. Tahu. Alah bang, hampura bang. Hampura teh hajar rusuh euy. Atuh mang. Teh ka mana ieu kumaha ieu urusana? Jang. Ayo ibu Mena tukang urut paling mana nya? Tuh apa di itu tuh deket tangkal jambu. Anu mana? Tuh itu tuh. Oh nya, atuh nuhun atuh Jang nya. Sami-sami. Atuh nuhun. Assalamualaikum. Sehat. Sehat. Ada keperluan apa kamu kemari? Itu mbah pangurutkeun babaturan. Bicara apa kamu? Mbah nggak ngerti. Oke, saya mengerti mbah. Teman saya lagi sakit, pengen diobatin sama mbah. Gampang. Berapa duit? Ya naon-naon geus ngomongkeun duit. Ngomong apa kowe? Iya mbah, ntar saya kasih duit. Asal sembuhkan dulu teman saya. Gampang. Tempatnya di mana? Belanda, Amerika, Papua, apa Cililin Kota Bandung? Cililin. Tunggu sebentar. Ya. Anjay. Goblin. Bisa ngaleungit euy dukun ge. Ya mah anjing semua gagal pasti cager babaturan aing ieu mah. Kira-kira teuing ngaleungit teh ka mana tuh cenah ieu nya tukang urut teh. Dagon diareup ah. Keung aing cicing di dieu sorangeun. Kali lah tukang urut teh kemana? Cenah di daguan teh menisan aya datang-datang. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kenapa kamu melototin Mbah? Gak nyangka mbah bisa menghilang. Jangankan menghilang, mengubah diri kamu juga Mbah bisa. Jangan banyak bicara lagi kamu. Mbah jadi nggak ngebatin teman kamu? Gak jadi atuh mbah. Sini tangan kamu. Pegang tangan Mbah rat-rat. Siap. Bah, dibalik atuh bah. Itu setang lagi dihareup. Oh iya. Hareup. Salah. Kamu dulu dong. Berat nih. Pegangin motornya. Belegug ya mah. Di mana tempatnya? Di sana mbah. Itu tuh nu aya saung. Oh di bawah. Heeh. Oh iya. Ayo kita ke bawah. Ayo. Pegang tangan Mbah. Siap. Bah, kok turunnya di sini, Mbah? Nggak tahu. Masih jauh tuh di situ tuh. Oh di saung. Turun. Ke sana. Yang bener dong. Gimana sih? Gimana sih kamu? Sorry. Aduh. Ayo, Mbah. Tolong. Ayo, Mbah. Gimana sih? Sono. Waduh, babaturan orang eueuh hiji euy, ka mana ye? Ieu Mbah. Oh, jadi ini yang sakit. Heeh. Aduh. Capek. Rino, liatin Mbah. Siap. Mbah sekarang mau ngobatin teman kamu siapa namanya? Walid. Tuh Walid. Liatin saya cara-caranya mengobatin orang ya. Iya, Oke. siap. Kabur semuanya setan yang ada di badan ini. Kabur.
Katino. Wah, udah nggak jadi nggak jadi. Jadi lagi. Mau ngapain, Bah? Mau ngobatin teman kamu. Kok caranya begitu? Ya. Akhirnya pengobatan berjalan dengan lancar. Mon, kemarin batur nu rek karona teh asa berduaan kieu. Teuing atuh nih geus penting kieu kamarana ararueuh. Tapi teuing lamun sakedeung deui mah ya sigana daratang. Tuh nyanyi yang ada geus jam sakieu mah daratang geuning barudak teh. Gila maneh. Salah lin ngarona memakai kolor. Teu rasana make samping tadi mah Lah atuh urang rek ka imah heula dagoan heuh. Heuh sok atuh lah lila bari samper bapak-bapak nu lain. Siap. Lid, Mike dan terkurang moal. Ah teu kudu sorangan we. Oh, atuh bae sip. Ya tadi kieu. Gila baraya kemana wae? Kumaha cawager? Aduh, Ya si bulur. pura euy biar lila aduh. Kolot nita heula. Iya, aja tiris di dia mah. Ayo bae barudak ya. Iya. No, ada bapak maneh ke mana? Ayeuna lain bagian bapak maneh. Sidikan bapak orang teh gering. Tadi ngomong ke orang hareeng penyelangkeun ngarona cenah sakedeung da moal lila paling ini ke jam 12. Ren, ayeuna maneh usaha kana naon euy? Teu usaha euy di rompok we euna mah. Ada maneh kumaha dagang tahu? Ah, lasut euy anu neungar kamari. Ari maneh kunaon eno susulumputan wae? Orang balik heula nya. Teu kuat yang mau doang aing sigana indah ieu. Dan ge acan ngaronana ge. Nil, anu biasa asorana asa wau. Eta nu bieu si Rino. Ieuna baturan si Walid, budakna Mang Sueb. Nil, kumaha ngaranna teh euy awak urang sategerenah kieu urang mah. Gering kunaon maneh kitu Walid? Biasa we nyeri awak. Gering nama anggeus ngan karek cager. Emang berobat ke rumah sakit mana? Cicendo atau Cibaba? Teu ka rumah sakit teuing teu sadar. Si Rino nu apaleun mah. Ah, si Rino lagi geus balik bieu. Ya, pas urang sadar ka mana maneh eueuh. Di tita meuli heula tahu urang teh gunung urang ka si Emon. Ka urang lid. Geus meneng oge aya mah urang raremi lah. Kartu siga caduk euy. Parah ieu mah aslina. Oh, betul. Lumayan lah, Cek kitu maneh coy. lumayan. Walid, mana si Rino? Berdiri kamu Walid. Pak, apunten pisan, Pak. Pinona tadi tos uih. Ngomong apa kowe? Mbah nggak ngerti bahasa kamu. Bahasa mbah saja bicaranya. Maaf, Mbah. Tadi si Reno ada di sini, sekarang udah pulang. Emang Mbah ada keperluan apa ke sini? Bilangin sama si Rino besok mbah